Sampurasun para wargi sadayana, pribados ngaraos bingah tiasa nepangan para wargi sadayana dina acara paniismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Sate acana urang ngawitan panglanyepan ieu mangga sami-sami urang ngadeheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu linggi di sawarga dina danget ieu abdi-abdi sadayana seja ngadangukeun piwuruk anjeun. Mugia anjeun kersa masihan hal anu di sapagodos sareng pangersa anjeun. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi sadayana panglanyepan dina danget ieu dibantun tina renungan wasiat jejerna diwangun ku hikmat. Dumasar kana aosan 1 Korinta 3 ayatna anu ka-10 dupi ka 23. Ayat nuluguna dicandak tina 1 Korinta 3 ayat 10b anu kieu unggalna anu ngadegkeun di luhur eta pademen kudu ati-ati ngadegeunana. Para wargi sadayana kahirupan manusia kedah diwangun. Maksudna sandes ngawangun secara fisik, ngawangun gedong-gedong, ngawangun bumi, ngawangun jalan-jalan. Namun kahirupan urang sareng hirup urang ieu teh kedah diwangun sanes supados pikiran urang wae nu majeng, namun urang tiasa ngayakeun hubungan atanapi relasi anu positif sareng anu sanesna. Kukituna urang kedah musatkeun perhatian khusus kumaha ngawangun diri. Para wargi, Paulus ngemutan jamaah di Korinta sangkan merhatoskeun kumaha cara ngawangun teh. Dadasar utama tos aya kanggo ngawangun jamaah ieu teh nyaeta didasaran ku Yesus Kristus. Jamaah nu dimaksud di dieu nyaeta jalma anu percanten supados aranjeunna tiasa majeng langkung ajrih ka Pangeran dina iman kapercantenanana. Oge janten manfaat sabudeureunana. Oge murid-murid Yesus supados tiasa janten uyah sareng caang. Kumaha carana? Nya eta tantos urang kedah ngawangun dirina ku hikmat ti Pangeran. Para jamaah kedah langkung gaduh kasieun ka Pangeran. Ngajalankeun kahirupan ieu dumasar kana dawuhan Gusti. Mung sakitu pamirsa, mugia janten berkah, mangga urang sami-sami ngadeheus ka Pangeran. Hatur nuhun Pangeran, anjeun nu parantos ngemutan ka abdi-abdi sadayana supados abdi tiasa ngawangun diri abdi supados tiasa abdi janten uyah, janten caang mangpaat kanggo sabudeureunana. Hatur nuhun Pangeran pasihan kakiatan ka abdi-abdi sadayana. Dilebet panjenengan Gusti Yesus Kristus, abdi parantos sanadeda. Amin. Para wargi sadaya mung sakieu panglenyepan dina danget ieu. Ulah hilap, like, subscribe sareng bagikeun kanu sanes. Margi ngalangkungan hal eta para wargi tos ilu biung ngamasurkeun dina Injil kasalametan sasarengan sareng YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag.